Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami Abdi Putri Darsi Rahayu TK 79 absen 30 bade ngabacakeun sajak anu judulna tentang ibu. Di peuting anu tiis kalayan berselimut kasorangan, ku terbangun melong wiati kamar kuring, terlintas di benak sosok engkau anu sok marangan kuring mapak isuk-isuk, anu sok marangan kuring ngarasakeun panasna sinar panan poe, anu sok marangan kuring nyaksian bulan sarta bintang, sarta balik nganter kuring ka dina sare anu panjang. Kabeh eta kiwari teu bisa deui kurasakeun. Alatan ayeuna ku lair ti anjeun, meskipun sabenerna ku teu bisa. Tapi ku yakin kabeh eta baris lekasan Ibu. Kuring sono kalayan senyummu, kuring sono jeung kaasih nyaah anjeun, kuring sono kalayan belai lembutmu, kuring sono baris pelukmu. Kuhayang kuweuruh eta, Ibu. Kau sok aya dina unggal hembusan napasku, dina unggal langkah suku kuring, dina unggal naon anu kugapai. Alatan tau kitu hartosna dina hirup kuring. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.